XL geus kenceng leres teu komo lamun ukuran XL geus moal asup we nya. Nu kaduana simkuring ditelah ku pangarsa ajengan Ustad Toronton. Apa ada Toronton? Apa ada Toronton? Toronton teh lamun cek bahasa santri mah siloka. Hiji mobil anu kaayaana badag. Berarti lamun kasimkuring mah awakna ageng. Cing kira-kira lamun mobil ageng muatanana seueur apa sakedik? Eta anu nyebut loba itu. Teu sopan ka ajengan nyebut loba teh. Ieu mah batur mah seueur, ieu mah loba di tukang mah tadi aya nu nyariosna ustad teh hideung cenah. Eta teh teu sopan. Ka ustad nyebut hideung teh henteu sok. Kedahna kirang bodas. Siap? Kirang pantah di sora ajengan kudu tata krama sopan santun tak aduban meneladani akhlakna Rasulullah. Ustad penek sogir kedahna kirang Ustad jangkung tawil cenanya kedahna kirang pendek mentak ajengan mah serba diomong, jangkung diomong, pendek diomong, hideung ibu ulah nyahina. Lamun ngahina ka urang pasawahan nyebut hideung keun didoakeun nya sabab naon ngahina ka makhluk sarua jeung ngahina ka Sang Khaliq, ngahina kanu nyiptakeun asa Allah Subhanahu wa taala. Ngan lamun rumasa rupa hideung ka wasimkuring ulah ngarendeng jeung ajengan bodas, kedah ngarendengna jeung orang Afrika jeung orang Nigeria. Cing kira-kira lamun ku ibu direndengkeun jeung orang Afrika jeung Nigeria, bodasan keneh orang Nigeria, orang Afrika, bodas keneh orang pasawahan. Jawab. Lain sorry jawab. Bodas keneh orang wawosna ge katingali penting. Alhamdulillah. Senyum itu adalah ibadah. Komo ibu senyum payuneun caroge ibadah. Ngan kade senyum ibadah amprok jeung ucing. Senyum amprok jeung munding. Ambrok jeung hayam. Cek Pak ajengan teh iraha ibu ustadahna cenah gelo eta. Senyum sorangan naudzubillah summa naudzubillahi min dalik. Mentak mudah-mudahan ku berkah pangarsa alhamdulillah simkuring tiasa silaturahmi sareng jamaah sadayana. Tiasa silaturahmi jeung orang tua wali murid jeung para